Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajeng kendai kana nu salajengna nyaeta halaman 33 bagian wa isalul ma'i ila usulis sya'ri wal basyarati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Satacana hapunten pami suarana rada beda satik soalna nuju mangpat nuju pilek rada pilek. Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadauh musonib wa isolul ma'i jeung nepikeun cai itu si jalma ila usuli sya'ri kana pirang-pirang asalna rambut wal basyarati jeung kulit jeung asalna kulit. Yajibu wajib naon isti'abul badani ngawalatraan sakabeh badan, ngawalatraan tina badan sakabeh badan ulah sakabeh teh ngawalatraan tina badan bil gusli kalawan adus sya'ron barina rambutna naonana sya'ron naonana tuh ulangi deui. Yajibu wajib naon isti'abul badani ngawalatraan tina badan bil gusli kalawan adus sya'ron naonana sya'ron rambutna wa basyaron jeung kulitna sawaun sarua bae qalla saeutik itu sya'ron au kasuro atawa loba itu sya'ron wasawaun jeung sarua bae khoffa ipis itu sya'ron au kasufa atawa kandel itu sya'ron wasawaun jeung sarua bae sya'ru ra'si rambutna tina sirah wal badani jeung tina badan wasawaun jeung sarua bae usuluhu naon teh jangkarna itu sya'run au ma atawa rambut istarasala anu ngarumpai itu ma minhu tina sirah. Qala parantos ngadawuh saha Ar-Rafi'i Imam Rafi'i liqaulihi karana aya dawuhan ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin eta tetep dina handapeun sakur-sakur rambut janabatun ari junub paballau maka kudu maseuhan maraneh kabeh asy'uru kana rambut maraneh kabeh wa anqu jeung kudu ngaberesihan maraneh kabeh al basyarata kana kulit. Wa hadzal hadisu jeung ari ieu hadis dhaifun eta anu dhaif bittifaqil huffazi kalawan sepakat ahli hadis. Minhum eta tetep tina sapalihna para huffaz Asy-Syafi'i ari Imam Syafi'i wal Bukhari jeung Imam Bukhari. Hatta An-Nawawi sehingga Imam Nawawi na'am sumuhun yuhtaju dijieun hujjah lidzalika ku itu hadis bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam kalawan dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ari sabe jalma taroka anu ninggalkeun itu man maudhi'a kana tempat maudhi'a sya'ratin kana tempat hiji rambut fi janabatin dina junub lam yagsil anu henteu ngumbah itu manhu kana itu maudi asy'arin yuf'alu maka didamel naon bihi itu maudi kadzanya kana kadza kana anu wa kadza jeung kana anu minan nari tina neraka eta tetep tina neraka anu tetep tina neraka. Qala parantos ngadawuh saha Ali ibnu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pamin sama maka tina arah-arahan hadis ada itu nyatru kaula sya'ru ra'si
kana rambut sirah kaula wakana jeung bukti itu Ali itu Sayyidina Ali ya juju eta nektek itu Sayyidina Ali sya'rahu kana rambutna Sayyidina Ali rawa ngariwayatkeun hukana hadis saha Abu Daud Imam Abu Daud walam yudhaif jeung teu ngadaifkeun hu Abu Daud dan kitu walam yudhaif jeung teu ngadaifkeun Imam Abu Daud hu kana itu hadis payakunu maka bukti itu hadis sahihan eta anu sahih au hasanan atawa anu alus ala qaidatihi natepan kana qaidahna Abu Daud waqala parantos ngarios parantos ngadawuh saha Nawawi Imam Nawawi innahu saestuna itu hadis hasanun eta hadis hasan hadis sahih hadis anu alus waqala sareng parantos ngadawuh saha Al-Qurtubi Imam Qurtubi innahu kana saestuna hadis sahihun eta anu sahih wa'lam sareng kudu apal anjeun annahu kana saestuna kalakuan yajibu eta wajib naon naqdu ngudar naqdud dopa iri ngudar pirang-pirang dopa iri teh kepang naon atunya kepang tapi mangga we nya cangakeun illam yasil lamun henteu tepi naon almau cai ila batiniha kana jerona itu dopair illa bin naqsi kecuali kudu diudar wala yajibu jeung teu wajib ngudarna in wasala lamun tepi itu cai wa hadisu jeung ari ieu hadis jeung ari hadisna dijikeun wa hadisu Ummi Salamata jeung ari hadisna Ummi Salamah radhiyallahu taala anha ti Ummi Salamah wa huwa jeung ari itu hadis bi sahihi Muslim eta dina sahih Muslim qultu nyarios kaula ya Rasulullah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini saestuna abdi imro'atun eta hiji istri asyaddu anu banget ageng dhofroro si kepang sirah abdi dhofroro si kepang sirah abdi gelung naon atunya bahasa Sundana teh rambut panjang kita maksudna mah kandel gitu nya eta lah pokona mah paan kuduhu maka ngudar abdi kana dopri diguslil jinabati karena adus junub qala ngadawuh Rasul innama yakfiki pastina nyukupkeun ka anjeun naon antahsi yen ngabanjurkeun anjeun ala rosihi kana sirah anjeun salasa hasayatin kalawan 3 kali pirang-pirang banjuran summa tufidi tuluy ngaloberkeun anjeun alaihi kana gelung anjeun atau kana kepang anjeun alma kana cai ku cai patat hurina maka suci anjeun mahmulun dimahmulkeun alama kana perkara idza kana di mana-mana bukti naon asy'aru rambutna hopipan etan ipis. Alhamdulillah asar. Wasyaddu jeung ari nali layamna'u eta henteu nyegah itu syad minusulil ma'i tina tepina cai ilaihi kana itu sya'run wa ilal basyarati jeung kana kulit jam'an kalawan mupakat bainal adillati di antara pirang-pirang dalil wa hal yusamahu jeung naha dihampura bibatinil aqdi naon bener wa hal yusamahu jeung naha dihampura naon bibatinil aqdi jerona
anu naon atuh akdi teh anu nyared ala sya'aroti kana pirang-pirang rambut pihi eta tetep dina jawabna hilafun ari perabutan ihtilaf arrojihu ari kaul anu rojeh ingdar Rafi'i mungguh Imam Rafi'i annahu saestuna nyangreud yusamahu eta dihampura naon bihi itu nyangreud lil usri karena hese warrojihu jeung ari kaul anu rojeh ingdan Nawawi mungguh Imam Nawawi annahu saestuna nyangreud layung apa eta teu dihampura naon anhu tina itu nyangreud li annahu lantaran saestuna nyangreud yumkinu eta kongang naon kot uha nekteukna itu nyangreud bila dororin nekteukna itu sya'arot sarua atuh bila dororin kalawan teu aya madarat wala alamun jeung teu nyeri qala ngadawuh Imam Nawawi wa huwa jeung ari itu la yu'fa zahiru nas Syafi'i eta zahirna nas Imam Syafi'i wal jumhuri jeung ulama jumhur wallahu jeung ari Allah alamu eta langkung uninga wa ammal basyaratu jeung anapun ari basyarah wahia jeung ari itu basyarah al jildu eta kulit payajibu maka wajib naon gosluma ngumbah perkara zaharo anu zahir itu ma minha tina itu basyarah hatama sehingga perkara zaharo anu zahir itu ma min simaho tina liang dua hijikeun min simahol udunaini tina liang dua ceulina jalma qot'an kalawan pasti wasyukuki jeung pirang-pirang belah pil badani dina badan jeung wakadza jeung nya kitu deui yajibu wajib naon gosluma ngumbah perkara tahta anu aya dina tahtal kulfati anu aya dina handapeun kulup jalma naon kulup teh nya naon kulup teh atuh abi mah saya seorang Sunda minal aqlabi tina pirang-pirang kulup wakadza ma jeung nya kitu deui ma ari perkara azharo anu zahir itu ma min anfil majdu'i tina irung jalma anu dipageus naon pageus teh wakadza jeung nya kitu deui ma ari perkara ya bedu anu zahir itu ma minat saibi tina ti awewe randa idza qa'adat di mana-mana diuk eta si saib di mana-mana diuk eta si saib li qada'il hajati karana qada hajat alar rojihi netepan kaul anu rojeh cek kaul anu rojeh wala tajibu jeung teu wajib naon almadmadatu kekemu walal istinsyaku jeung teu wajib nyingreuk cai fil asohi nyingreuk cai kana irung fil asohi cek kaul anu sahih wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga alhamdulillah urang lajengkeun deui kana video anu salanjutna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.